Comel amat pokok sungguh teh, Sep. Comel naon, Dung? Comel. Kalau baca tung. Oh, sikat. Salam olahraga. Neng, buruan atuh Neng. Ih, bisa ya kunaon. Gede atuh, Siti sabar iki ke rempang. Alhamdulillah. Mang. Parah mas gini ya. Mending urang gogoleran mang. Iya ngeunan teh. Mang di dieu, Mang. Urang di dieu gogoleran. Ya Allah. Tapi sate yeuh. Karuruskeun cangkeng. Ieu topi saha yeuh? Ih, topi saha karuhun meureun. Teuing coba pake we. Aduh, Ganteng meureun. teuh. Siga Roma Irama keur ngora. Mang. Kedeung deui tahun baru. Bener. Ari ka mana? Ning bakar-bakar. Bakar-bakar. Heeh. Bakar naon? Awak maneh? Atuh sate maringgi tadi. Bener ieu Mamang Jambul mah. Daripada sate Betawi mendingan sate maneh. Pahit daging abdi Mamang. Mending daging Mamang. Ulah. Tulang rangguna kaciri. Eunah. Tahu. Kieu we. Mang Jambul jomblo pasti di imah tahun baru. Tahun baru. Pasti di imahnya. Oh, di kasur. Emang Mang Jambul ke kasur naon? Atuh sare lah. Ngalai hungkul Mang Jambul mah di kasur ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabeneran. Bener diuk. Kabeneran. Bener naon? Kieu ceritana. Urang jeung Mang Jambul arek ngayakeun malam tahun baru. Ngayakeun naon tapi ceritana ieu. Acarana naon urang teu paham. Nah, Dung, si Oni pasti boga ide ye. Tahun baru enak ka mana nih nu ngeunahna ajibna ye? Kudu kemana-mana mang, di lembur we nyetasan. Nah, ide cemerlang ye. Kumaha urang PT-PT, duitna beulikeun petasan. Barewang, Dung. Barawe mang saikhlasna. Ulah saikhlasna, Dung. Na kantong aya 17 miliar ye. Lamun dibeulikeun kabeh bisa hancur sakambung Bareto. Mang Jambul. Nang ti mana eta duit 17 miliar kitu meni loba? Biasa, Dung. Nang kauntungan ngajual dina beas jeung endog. Biasa di luar Mang Jambul mah. Luar biasa meureun, masuk dibalik-balikeun lah. Sep, muriang suga nih cing wae. Tuh, tambahan tuh Sep. Asep yang dibere duit 17 miliar. Nambahan naon? Ieu jeung meuli petasan. Ayo we marane, urang mah mau ambil wah. Teu asik ente Sep. Sakali-sakali hayu atuh urang ramekeun ngabung Bareto ku petasan. Yoi, Dung. Oh, Bo. Nih, kurang gaul ente mah Sep. Ese budak kokoloteun. Daripada mama, kolot tuh budakeun. Cabut dari moal miluan, cabut dah. Urang mah tiluan arek ngeureut petasan. Oke. Cabut. Naon di dieu ge? Oke, Mang. Ngeuneut petasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Usro. Nah, kebenaran ini dia ya Bu Sri ya, ketua ibu-ibu di Kampung Bareto. Ampunten sateacana Bapak ngaganggu ya nya, Bu. Pak di dia bade ngimbau ka warga Kampung Bareto, khususnya ka Ibu Sri ya, sebagai ketua ibu-ibu di Kampung Bareto. Oke, mun bade menyambut tahun baruan ngarayakeunna ku hal-hal anu positif we nya bunya. Jang, ulah ngalakukeun hal anu mubazir. Contohnya seperti metas petasan, meuleuh petasan, ngabakar imah teu kengeng nya. Nagonon Pak are yang petasan. Pak Usro meuli petasan oge make duit urang meureun. Iya, paham Bapak oge. Coba emutan ku Ibu. Naon sih anu didapat santos meuleuh petasan eta? Nang saukur bungah doang kan? Pas petasan eta meledak, urang bungahna nang saukur sakedeung. Coba kalau misalkan eta petasan dipasihan ka ieu, acis petasana dipasihan ka anak ibu tah. Hiji petasan 50.000, lamun 2 100.000. Lamun dipake mama seubeuh beuteung Bu. Bener teh Bu cariosan Pak Usron tadi.
Ampunten sancana sanes bade ngalarang hak asasi manusia khususnya ka warga Kampung Bareto. Pak Usro di dieu selaku pengurus hoyong ngaleungitkeun kebiasaan-kebiasaan lama nu teu aya manfaatna. Mending oge tahun baruana dipake kumpul jeung keluarga, meuleum-meuleum meuleum sate, meuleum jagong. Seueur kan ngalakukeun kegiatan anu positif selain nyeunit petasan. Leuwih saena mah urang teh eta malam tahun baruan dipake munajat. Doa ka Gusti Allah supaya negara urang teh jauhkeun dina bara bencana, negara urang adil, makmur, sejahtera, teu aya saling adu domba, saling sikut, hujat memujat, tapi khusus nama pikeun Kampung Bareto. Tos sakitu bae Bu, himbauan ti Pak Usro. Mangga Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pikir-pikir mah benar oge untuk Pak Usro. Banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Udah nggak kerja, enggak kuliah, tapi ku jawab inilah ku adanya. Tapi jangan kira aku nggak berbuat apa-apa. Ku berkarya dengan yang ku bisa. Yang penting aku bahagia. Yang penting aku gak nipu, gak bikin susah kalian. Yang penting gak terlibat 378. Ku jalani apa adanya. Aku bahagia, bebas lepas tanpa beban. Aku merdeka. Selamat tahun baru, penuh semangat baru, banyak cinta dan penuh damai di tahun baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyanyi wae bet, alus sih suara nama. Biasa wae Pak Usro. Alusan kene cicing. Pak Usro. Tip ayun bet. Assalamualaikum. Ayo mangga Pak. Waalaikumsalam. Pak Usro. Beneran. Ya, naon Sep? Duju sibuk teh Pak. Ah, henteu Sep. Biasa Bapak mah nguliling, kontrol warga. Di Pak Usro aya nu dicarioskeun. Naon mun serius gitu? Belanda rek nyelang din Sep. Bisa wae Pak Usro mah beneran. Bade di mana ya ngobrolna? Paling dia Pak. Iya, ayo mangga. Cilaka Pak, cilaka. Cilaka kunaon Sep? Barudak arek belum petasan ke tahun baru. Oh bener. Beneran. Innalillahi. Itu cara biasa na eta barudak kayak gituan. Gue oge Pak, Asep rada kesah. Makana Asep indit. Kebenaran iya kepanggil jeung Pak Usro. Kak, di mana barudakna ayeuna? Biasa di Bali Binaru. Bali Binarum. Bali Ceria bohong Pak. Oh, yang geus Bapak arek nyusuran barudak. Nuhun infonanya Sep. Yuk, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Abeti, bare ka mana? Siti. Bade ka Bali Ceria, Ngiring atuh, A. ngiring ka mana? Ka Balai Ceria tuh, A. Oh, seganti ka KUA. Ayo atuh, Kemana? ka Bali Ceria. Oh, suganti ka KUA. Ayo. Yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebenaran bet ka dieu bet. PT. Biasa. Ih, geus teu zaman. Ngalem. Usum kene.
Itu PT-PT tuh. PT naon heula? Tahun baru, boy. Malam tahun baru, boy. Duduk dulu. Cit, duduk dulu, gerak. PT naon sih? Kemana? Duit petasan jeung tahun baruan. Urang ramekeun Kampung Bareto. Aleh uga. Cakep. Yoi. Tek miluan mah ti. Urang ramekeun malam tahun baru. Nyeuneut petasan. Yoi, Mang. Bener dong. Tek mah. Sayang sih, tapi sih yang dicarekan ku Bapak Siti. Ya. Kacau atuh. Moal ti bejakeun we jeung tiro bujang. Heuh bener ti, si Neng gaek miluan. Bener tuh dong. Bener pisan, Mang. Milu ti. Nu bener Mang, si Neng milu. Ih, Siti jadi hayang miluan. Bisa enak mah mending tambahan lah. Kayak gampang di imah mah, tinggal bebeja ka bapak. Tuh. Mun ulahan Siti rugi atuh. Moal ti, hitung-hitung sodako we ka budak rajit ya. Bener mah. Ulah pemaksaan tuh. Santai bet. Bohong ti, mendingan mah Siti bebeja heula ka bapak. Soalna kan nyineur petasana jam 12 peuting lain beurang. Bisa Siti dicarekan ku bapak lamun peuting-peutingnya di luar kene. Nya kitu pam Bapak Siti mah galak acida. Pan ari tos magrib teh Siti teu kengeng kaluar deui. Nyantos atuh lah miluan. Tapi Siti ge hayang sakali-kali mau ulin ti peuting. Gak baik. Malam-malam cewek cantik ada di luar. Lagu lama, Mang. Kontrol atuh, Bet. Karena kurang kene ya. Sama hina we atuh. Caper. Iya, Mang, bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barudak, aya warga lapor. Bener lain arek nyinit petasan ke malam tahun baru. Tumben, Pak Usro kapanggil urang teu make password. Bapak keur serius Mang Jambul. Tong waka heureuy. Waduh, dak amat teh Pak Usro. Bener teh ya laporan warga. Kumaha sih Mang Jambul? Dung, Oni nunggu kacap sae di Kampung Bareto. Arek ngayakeun acara nu mubazir. Aneh lain bet. Nu ngarajakan barudak. Nah, Pak Usro mah. Uguh abe teh nu diajakan ku barudak Pak Usro. Siti oge dipepaksa papatungan jeung meuli petasan. Oh, patah. Mamalana si Dulung. Kontrol atuh kontrol. Jambul harwana tah. Nah, kontrol atuh pakai mamang. Alafu Panjero. Alafu ana hilaf. Naon sorry, si Magrib geus sarona, Pak. Kontrol atuh tuh Mila. Gas. Pokona lamun marane jadi meuleuh petasan ku bapak dikenakeun sanksi denda. Sebab geus ngalanggar perto. Perto mah lainna pelawak teh, Pak, nu sok aya di TV. Eta mah parto grib. Tote naon Pak Usro? Perto teh peraturan Kampung Bareto. Atuh emang kunaon Pak Usro lamun urang-urang meuli petasan? Da moal dibikeun ka budak. Sakali-sakali atuh Pak Usro, satahun sakali ieu nya, Mang. Meuli petasan supaya ngaramekeun ieu lembur. Ulah rehe teuing. Ya ampun. Paham Bapak G, eta mah hak Bapak di dia sebagai pengurus wajib menghibau warga. Lain arek ngabatasi hak-hak asasi warga. Alangkah baikna dilakukan ku hal nu positif. Nya eta duit daripada dibeuleum mendingan dipake daang seubeuh kana beuteung. Heeh, bener oge Pak Usro. Ya. Ari masalah kejo nyambung, magrib. Nyantos kitu we nya barudak. Omat ulah sok pipileueun budaya batur nu eueuh syariatna dina agama. Paham? Iya, paham. Kontrol atuh. Kieu-kieu ge pengurus. Hampura, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang yakin barudak. Ieu Pak Usro pengurus meunang kabar di si Asep. Bener-bener si Asep. Comel eta. Urang bae pelajaran sakali-sakali mah. Pelajaran Indonesia apa Inggris dong? Sejarah supaya ulah nepi paraho karena sejarah-sejarah pahlawan anu enggeus ngaberdayakakeun negara ieu, utamana kaum milenial nu enggeus raruksak
otak jeung pikiranna gara-gara HP jeung teknologi. Boro-boro arek belajar sejarah. Semangat geus eueuh. Nyonyo HP budak ayeuna mah sasapoena. Komo pre sakola ini panjang kieu. Said, kumaha mun ayeuna urang mere pelajaran sejarah ka si Asep? Itu bisa dipohokeun selama hirupna. Hah? Arek mah? Siap. Siap. Asep comelnya ngadu ka Pak Usro. Jadi gagal ya tahun baruannya net petasan. Wah, ayo mangkana. Urang bae pelajaran sejarah si Asep. Arek mah. Gas. Oke. Salam olahraga. Ahai, apa yang terjadi? Dan Oni terinjak kakinya dan Oni pun menangis. Mana? Hampura nih. Aduh. Semangat atuh cepat naik ke spot Asep. Buru, semangat, ayo. Are ka mana? Rek pipiluan lain. Kebersamaan, Ti. Nu kitu kebersamaan teh Nora. Tapi aku udah milu, Ti. Bismillah, tar olahraga. Oh gitu. Sok, mangga. Ti, Neng, kebenaran orang susul barudak yang Mang Jambul yuk. Emang ada kamarana Ti? Rek nenggelan Asep, Neng. Astagfirullah, emang ada masalah nanti. Rencanana barudak rek meuleum petasan ke tahun baru. Cuman dicarekan ku Pak Usro menang kabar ti Asep. Barudak teu narima, Neng. Asep comel. Lo sugande masalah naon? Itu orang nyusul. Bah, mata itu boy. Suluh lumayan jeung mah. Lumayan kan bisa dimanfaatkan. Siapkeun. Salam olahraga. Asep, urang benyokkeun Asep. Kebutan Asep. Oh, tungguan tuh. Resep ya olahraga. Lumayan, nampakin aya ieu. Lagi masak. Sep, comel amat boga sungut teh. Comel naon, Dung? Comel. Kalau macet, Dung. Oh, sikat. Salam olahraga. Kenal nih? Salam olahraga. Mangga masalah naon nih? Kebotan biasa ieu comel sungurna. Oh, Dung, ieu si Asepna, Dung. Bet. Asep bet. Kebotan urang. Soret. Sikat. Apun. Comel we boga budak. Budak sungut teh lah. Neng, buruan atuh, Neng. Iki teh kunaon naon? Aduh, Siti sabar iki ke rempang. Alhamdulillah. Buru. Sikat. Udah gede oge nya ribut wae. Heeh, gas. Ih kunaon deui ya? Asep teh kenaon? Asep. Ih, mah Neng Aa. Asep juga Asep. Asep, akibat comel teh kitu, Sep. Bet. Kabehan Narora kos budak leutik. Oh, jadi kieu carana nyelesaikeun masalah teh. Kebiasaan tita. Cungurna comel. Mikir atuh make otak. Asep teh babaturan orang kabehan. Asep teh kitu teh karena nyaah ka urang-urang. Abe urang teh teu ngalakukeun nu teu manfaat. Geus karot oge laina mikir. Kumaha sih? Adudung, Awani, Mang Jambul. Figur anu sae di Kampung Bareto. Jadi urakan kieu semenjak kayak Abeti di Kampung Bareto. Eta. Heeh, emang bener, Neng. Bener cek si Neng cek si Siti, urang-urang emang salah ngambil keputusan ke emosi. Berarti lebih halus keur micin emang menang inspirasi. Bener, kumaha maneh we ni? Sep, hampurna Sep, urang pipilun hungkul Sep tuh si Dudung. Kontrol atuh. Geus tong pas salah-salah, KBG saralah. Entah hampura tah ka Asep. Hampura Sep, nih.
Sep hampurannya, sep. Mamana bet. Sep hampura sep. Oh, Mang. Terus ieu kumaha, Bet? Duit PT-PT barudak, aing pake naon ieu? Nah, naon? Kira-kira malam tahun baru. Kumaha lamun duit PT-PT-na pake ngaliwat. Cocok ti. Leh uga. Oke. Yo i. Mang jadi mang masak mang. Oh iya tuh, masak ajib. Bener cek Pak Usro. Mending ayeuna mah tahun baru masak-masak. Pikeun jeung beuteng. Jeung beuteng we, ini mah teh Daripada petasan lah. Subuh. Nah. Tuh dong, buru asakeun dong, ulah lila ah. Oke, Mang. Anak masak ente ngagayem atuh beak di tempe. Bener Nah dong, nah. Ajib. Ulah mari hareureuh itu masakna Sorry, Sep. Hiburan. Serius wae mah tuh. Derek kolot lah. Mang. Dong. Eta bari ngagayem. Oh. Biasa sep mana sep. Hit kotep. Ciao. Nyaho masak teh hareureuh wae. Sia ieu lapar burukeun tuh. Ning menangan kalau penting. Emang geus bebeja ka bapak? Geus Neng, bebejana jeung trio bujang jadi menangen. Kieu ningnya rasana ulin peuting teh. Peuting ngeunaheun. Kamu bebarengan kieu mah ngaliwat deui. Heuh nya Neng nya. Heeh. Tapi urang ge teu bisa balik peuting-peuting. Kan geus ngomong ka si bapak, cek si bapak heueuh tapi ulah peuting-peutingnya balikna. Emang bener pika penting kumaha tuh? Paling siting ke weuh ti heula Neng, teuing nya. Siap. Sawae Neng mah. Nih, daripada cing ayo orang nyawe daun cing. Ayo, siap. Milu. Ayo tuh daripada gawe pada sok mulut di rumah. Malah jauh di mana? Di sawah. Nyala cau, daun cau, Neng. Ayo, Neng. Tah kitu ngala atuh. Aya gawena saeutik na ngararopri we gawena teh Mang. Oh, tuh Urang mah Sep teh awewe ieu. Kan dunia terbalik meren. Sawah si Neng. Dong, benang dong. Ah, gitu atuh aya gawena. Mantap. Tenen dinya tenen. Tenangnya. Asalkan dulu. Can kedeung deui. Sok gogoleran atuh gogoleran. Teuing sok aya nama gawe nama sok. Biar Dudung sama Mang Jamu saja kokinya. Oke nggak Mang? Iya, kan dudung mah sep dina TV teh. Oh iya dong. Sep naon teh? Sep Juned. Oh, Sep Junet. Sep naon tuh? Sep Junet lah. Buru tudung. Kuat ieu. Kunaon emang na? Reog. Kalem. Dudung ge sebenarnya mah reog ieu, buru. Deung, tenang mah. Is, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's up in the sky, Bang Jambul? Rapper masak-masak Osro. Nah, gitu atuh malam tahun baru mah pakai masak-masak. Entong meuli petasan anu gunana. Iya, siap Osro. Kadayutan. Siap. Nih, Pak, datang pas asak. Oh ya nuhun deh. lamun cek Rezeki anak soleh. lamun cek kucing teh mah ente. Pipit ngomong. Iya, aku ngomong ya. Aku Toko. Barudak, aya warga nu lapor. Bener lain kayak petasan. Gua abeti nu diajakan ku barudak Pak Usro. Siti oge apa sih? Sin genep ya, sin genep. Genep tuh. Sejarah. Beh budak ayeuna nyerang nahu. Kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia didirikeuna ku perjuangan. Sejarah. Budak ayeuna, budak milenial ayeuna mah moal kena. Perjuangan. Sejarah. Sejarah.